Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Hari-hari tak Mang Didi salaku supir, manehna ngadon ngahulang, mikiran kana eta kejadian, bari jeung ngagerentes dina hatena. Alah teuing, asaku aneh. Nah, mobil teh atuh tara-tara biasa na maneh teh ieu. Biasa ge sok lancar. Nah, atuh jol-jol mogok. Kitu cek Mang Didi, bari ngareret harita teh. Katata jeung Kaningsih anu keur dipayung nuju ka hiji imah. Jeung aneh deui, ieu teh kapanan asana mah. Lamun ti beurang teh jauh ka ditu ka dieu. Nah, geuning aya imah. Bari jeung eueuh deui baturna ngan hiji-hijina. Boa-boa eta teh imah jurig. Hehe. Amit-amit bararaib. Hanya ka teh dibejaan heula tadi teh. Kumaha ke lamun pibahayaeun? Yai. Kitu gerentes hate Mang Didi. Ayeuna urang kocapkeun Wikanta jeung Ningsih. Harita teh geus tepi ka hareupeun imah teh. Terus tata teh uluk salam. Sampurasun, punten. Sampurasun. Kitu cenah cek tata. Bari alak ili ka jero sugan kaciri anu bogana. Buat arayanya Kangnya. Piraku tapi ari imah kosong mah. Lampu cemporna harurung ye. Cek Ningsih harita teh bari manehna ogenan. Alak ilik noongan ka jero imah. Ah piraku nyai. Apaan cemporna ge bener ya huru. Berarti aya jalmaan. Kitu cenah cek Didi. Sabot tata jeung Ningsih keur ting haruleng. Bari jeung awakna karasa tiris. Sok sanajan dipayung ogenan keukeuh we. Bajuna teh barasi. Teu lilak lutrak. Ayeun muka panto. Jol teh hiji nini-nini geus rada bongkok. Bari jeung pok nyarita. Baru kening aya tamu. Bade kamarana ieu teh ujang, Nyai. Kitu cenah cek eta nini-nini. Nanya ka tata jeung ka Ningsih. Nini, punten jeung ngabagel waktosna wengi-wengi kieu. Cek Ningsih harita teh bari ngareret ka salakina. Teu naon-naon Nyai. Alah, hujanan kitu tah. Sok atuh ka jero Nyai. Tiris di luar mah. Kitu cek eta nini-nini ngajak asup ka jero imah. Jiga anu keun aku tenung harita teh Ningsih jeung tata sup asup ka jero imah. Barang asup ka eta imah, tata jeung Ningsih ngahuleng bangun aneh. Sabab di jero imah teh loba parabot anu araraneh kayaning lampu gantung hiasan dinding jeung lukisan-lukisan jiga di jero karaton heubeul wae. Atuh harita Ningsih ge ngarasa aneh. Jeung deui karasana asa beuki keueung nempo kayan kitu teh. Pok, Ningsih teh ngarewos kanu jadi salakina. Kang, nah geuning imah teh kieu nya. Kuring masa keueung kieu Kang. Urang mulang wayu nyamperkeun Mang Didi kana mobil. Kitu cek Ningsih, bari jeung nyekelan leungeun salakina. Harita teh ngan ukur nyerenge. Arek nembalan torojol manten si Nini ka hareupeunana. Nah, bade kamarana ieu teh atuh ujang, Nyai. Cek si Nini harita teh bari ngareretkan duaan. Kieu ieu teh Nini, kuring teh nuju aya di perjalanan. Tapi itu mobil kuring teh mogok tah. Pas di dieu katingali aya bumi, nya abdi teh ngabujeng we ka dieu bade ngiring ngiuhan. Sakantenan we atuh. Manawi Nini terang bengkel mobil anu caket palih mana Nini? Kitu cek tata harita teh bari melong ka si Nini. Ujang, di dieu mah boro-boro aya bengkel mobil atuh. Apaan ieu Nini ge imah ngan ukur sorangan di dieu mah. Geus we ayeuna mah ieu reureuh heula we di dieu. Nini ngan sorangan ieu. Tuh, kamar mah geus disiapkeun ku Nini, tapi wayahna we kaayana sakieu buktina nya. Cek si Nini, jol ngangken bae harita teh ka tata jeung ka Ningsih.
Ari Ningsih ngadenge kitu teh kalah kamu rungkut manehanan. Sabab anu karasa ku manehanan kalah ka beki geuman di eta imah teh. Ari Tata manehanan nyerenge sabab memang benar caritaan sini. Di palebah dinya teh ka asup leuweung. Jauh ka ditu ka dieu. Pamohalan aya bengkel anu deukeut. Ditambah deui harita teh ku kaayaan hujan anu teu eureun-eureun. Ceuk pamikiran Tata, bener oge sakumaha caritaan sini. Atur nuhun atuh nini upami kitu mah. Nuhun. Ari Mang Didi kumaha Kang? Ceuk Ningsih harita teh ingeteun ka supirna nyata Mang Didi. Kapan di jero mobil ieu keur mariksaan panyakitna. Mudah-mudahan we tah gampang kapanggih panyakitna. Kemeureunnan lamun geus hade mah ngageroan ieu ka urang. Dina teu kapanggisnakeun bae maliwat sare dina mobil. Urang mah urang ngarareboe heulaan di dieu. Kitu cenah harita teh ceuk Tata bari ngareret ka pamajikanana. Ningsih teu bisa kumaha manehna nurut bari jeung tetep ngarasa sieun jeung keueuh. Ningsih jeung Tata teu apaleun yen Mang Didi teh harita keur kaayaan dirungrum ku kasieun. Sabab dina waktu Ningsih jeung Tata mangkat nuju ka hiji imah, harita Mang Didi sorangan uprak-oprek dina jero mobil. Bari jeung harita kaayaan hujan gede bari jeung gelap dordar. Kilat pating barasat, guludug pasusul-susul. Burinyai, celeger, sora gugur, asa deket pisan kadengena ku Mang Didi. Nah, teh hujan teh gede-gede teuing, manikawas dicicikeun ti langit deui. Kitu cenah ceuk Mang Didi. Bari nempo ka hareupeun jalan. Sakolepat harita ku Mang Didi nu katempo dina pas burinyaina kilat. Aya hiji makhluk anu ngajuringkang di tengah jalan. Gebeg Mang Didi teh ngarenjang, manehna reuwas anu lain lumaya. Naon itu? Nah, geuning wayah kiwari. Sakitu hujan gede. Aya jalma kitu tadi tengah jalan. Nah, reka mana cenah? Kitu ceuk geurentes hate Mang Didi. Tapi sakolepat eta makhluk teh katempo ku Mang Didi dina burinyaina kilat ngagajleng ngadiketan kana mobil. Riyeg eta mobil teh ngarijeg. Teu lila cungungung eta makhluk teh babau. Atuh Mang Didi teh keur masieun ditambah deui ku kaayaan kitu. Manehna ngayek-yek soak bari jeung sungu calawa. Jurig. Aya jurig. Jurig. Kitu cenah ceuk Mang Didi bari jeung calawa. Nah atuh kalalar harita teh kana pipir panto mobil aya nu ngalalar hiji wujud anu pikasieun. Awakna bongkok, buukna ngareuwig, huntuna ranggeteng, jeung deui kukuna paranjang. Gurubug, Mang Didi teh ngagurubug, bakat tingku soa. Geus kitu males, Mang Didi teh kapaehan, bakat tingku sieun, teu inget di bumi Allah. Ari Tata jeung Ningsih harita teh nu aya di imah nini-nini. Manehna teu apaleun kana eta kejadian sabab kaayaan hujan anu sakitu gedena. Pek, sing sase reureuh sujang nyai. Ini mereka dapur heula nyarek na hercai teh yeuh. Bisi hidap tiris. Kitu ceuk Sinin, bari jeung ngaleos harita teh indit. Tapi keur kitu teh Ningsih nempo kana beungeut Sinini anu ngadadak jadi katempona pias pisan. Bari jeung nyengir ka Ningsih. Atuh rei Ningsih teh jadi kukurayeun. Nempo kaayaan beungeut Sinini. Sabab ceuk pangrasan, asa aya nu beda di eta imah. Saleosna Sinini indit ka dapur. Tata jeung Ningsih gek dariuk harita teh di tengah imah. Barang bre, nempo kalawang ka kamar. Loba parabot anu araneh, kaya ningku lambu anu ngarumbai warna beureum jeung koneng. Malah aya dupa anu ngebul hurung kene, jeung di jero kamar teh katempo siga loba lilin anu hurung tiap unggal juruna. Pok Ningsih teh nyarita. Kang, nah itu tempat naonnya kamar naon Kang keueung jeung deui nah loba lilin ngarentek kitu tah mani ngajajar. Ceuk Ningsih beuki soak wae pamikirna. Nyai, eta meureun amih caang maklum imah kolot teu bogaeun dicempor meureunan. Kitu ceuk Tata ngabeberah kana jadi pamajikanana.
Kumaha atuh Kang? Urang irikan atuh hayu. Urang yakin kena kamar naon eta teh. Jadi hariwang kuring mah. Cek Ningsih harita. Panasaran hayang nempo anu leuwih yakin ka eta kamar. Teu sopan nyai. Ulah. Nah, arek alak ilik ka kamar batur. Pamali. Ulah. Terus kumaha atuh Kang? Piraku urang terek cicing wae di dieu yeuh. Asa keung. Cek Ningsih harita teh bari muntang ka salakina. Ari geus kumaha nyai kapan hujan gede di luar teh ye. Bari jeung mobil can hade keneh bae. Geus we lamun kidak tunduh mah urang sare we di dieu lah. Pan anu boga imah teh geus nawaran bisa rek istirahat mah cenah. Ari domba moal naon ieu da disaungan. Geus ayeuna mah lah. Urang deureuh wae di dieu nyai. Kitu cenah cek Tata. Ari Ningsih harita teh ngan ukur ungeuk bari jeung tetep poe ngarasa hariwang. Sabab karasana kumanehna mah asa ayan teu beres. Barang keur kitu ti beulah luareun kamar kadenge sora aya jalma nu datang asup ka imah bari jeung dibarengan ku sora anu ngagerem. Atuh harita teh kadenge kuno duaan. Gebeg Ningsih teh ngarenjak bari pok nyarita ka salakina. Kang, sora naon eta Kang? Ngagerem kitu. Pikasieun. Cek Ningsih harita teh beuki murungkut wae ka salakina. Atuh Tata ge ayeuna mah ngarasa sieun manehna ge. Sabab jelas pisan, kumanehna ge kadenge. Di luareun kamar itu tuh nyai. Hayu urang tempo atuh, panasaran akang ge. Kitu cenah harita teh cek Tata. Samemeh Tata cengkat, maksudna mah arek nempo ka pipir, kadenge sora anu kakaut ngoetan bilik kamar. Atra pisan kadengena kuno duaan. Lapar diri. Lapar kula. Kitu cenah cek sora anu di luar. Atuh puguh Ningsih jeung Tata teh manehna beuki ngayak-yak soak ngadenge kayan kitu. Pok teh harita sinini nyelengkeung nyarita. Cing sabar itu nini apan keur ngusahakeun sugan we eta dua jalma teh benang di akalan. Kopo eta seubeuh meureun dua ge. Kitu harita teh anu kadenge ku Tata jeung ku Ningsih. Gurubug teh atuh Tata jeung Ningsih teu sirikna ngagurubug asa digegel Tata mah. Komo Ningsih mah bari jeung pias harita teh beungeutna. Pok Tata teh nyarita ka pamajikanana. Nyai, lain PHD ini nyai. Gawat ieu mah musibah. Hayu urang ini teh imah kajenting hujanan. Yuk. Kitu cek Tata harita teh bari matot leungeun Ningsih. Bangun anu rusuh pisan. Harita Ningsih ge sarua manehanana ngarti bari jeung reuwas. Terus lumpat nuturkeun salakina, ngajugjug kana mobilna. Ari sinini anu tadi manehanana nyahoeun, yen tatamuna teh lumpat ninggalkeun imah. Tuluy ngudag harita teh nepi ka lawang pantau bari jeung ngageroan. Nyai, Ujang, rek kamarana ka dieu sia. Kadia Kitu cek sora nini. Ari Tata jeung Ningsih teu malire harita teh kanu gogorowokan. Manehanana nembus hujan anu sakitu gedena. Teu malire kana payung, da bubuhan ku reuwas teh. Payung tinggalin di imah nini teh. Harita Tata jeung Ningsih lumpat sakalumpat lampe. Manehna asa teu ngarti. Tempat anu dijugjug teh naha ayeuna mah jadi asa jauh. Beda deui jeung tadi. Rarasaan teh peuntasieun jalan teu sabaraha jauh di lampahan. Harita Tata jeung Ningsih tepi kana mobil. Kasampak teh Mang Didi keur ngalempreh. Pok Tata teh nyarita. Mang, geuwat tulungkeun mobilna tuh. Geuwat hirup acan ieu mobilna. Saha eta? Saha? Cik Mang Didi harita teh manehna soak keneh. Bisi anu datang teh jurig anu nyeliburi setan anu mindah rupa
sakumaha pamanggih anu tadi. Kuring tata ieu mah hurung can mobilna ieu teh. Aden. Alah, duka Aden. Teu acan dicobian deui ku mang teh. Teu acan cing atuh urang dicobian. Kitu cenah cek Tata berungah ringgeuh manehna terus hudang. Ari Tata teu ngadagoan di jawaban manehanana celak naik kana mobil. Kitu deui Ningsih anu jadi pamajikanana. Sanggeus sababaraha kali di starter, gerung-gerung eta mobil teh jol hirup deui. Plong. Hate Tata jeung Ningsih teh ngemplong. Kitu deui Didi, manehna ngarasa heran. Da mobil teh kumanehna teh dikukumaha, tapi ayeuna jol hirup kitu-kitu bae. Hirup Aden. Mobil teh alhamdulillah hirubil alamin. Cek Mang Didi, bangun anu bungah pisan. Nya geus kitu mah, geuleuyeung eta mobil teh maju ninggalkeun eta petempatan. Sok sanajan lumpatna henteu tarik, da cek pamikir Mang Didi, bisi mogok deui saperti tadi. Mobil dikatayepkeun, tapi taya gangguan naon. Nya geus ngarasa aman mah. Mobil teh beuki lila beuki tarik lumpatna, ninggalkeun eta petempatan. Sanggeus jauh di tempatna tadi, hujan ayeuna mah geus raat, karita pakna wungkul, baraseuh sapanjang jalan. Pok, harita teh Mang Didi anu geus rada teger, nanya ka Tata. Nah, aya naon Aden tadi teh? Manilami-lami teuing tah, bumi saha eta teh? Nah, jol-jol lumpat atuh. Padahal Mang teh can ngageroan ka Aden teh. Da maksad teh upami mobil atos hurung, nembe bade digeroan ku Mang teh. Kitu cek Mang Didi, ngarasa heran ka Tata. Anu jol jiga nu reuwas, lulumpatan ngajugjug kana mobil. Aduh, sabenerna mah kuring teh manggi anu teu beres emang. Ngan untung we masih bisa kena salamet. Jigana imah eta teh lain imah manusia, tapi imah jelmaan siluman. Hihi. Sababasa tadi kuring nyemah ka eta imah teh, aya hiji nini-nini tah di jero imah teh. Jeung deui kadenge hiji sora anu ngagerem. Jentre pisan eta mah tah. Kadenge ku kuring jeung ku pamajikan kuring. Nyebutkeunana teh ceuk sinini kuring trek jadi tumbal. Hehehe. Siluman eta mah amit-amit teuing. Kitu cenah cek Tata. Ngabejakeun naon hal anu kejadian basa tadi di tempat mogokna mobil. Ngadenge caritaan Tata kitu, Mang Didi ngarenjag leuwas. Sabab tetela manehna ge tadi ngalaman hal saperti kitu manggih makhluk anu pikasieun. Alah teuing, Aden, sanes ngecom Mang teh. Tisaprakna Aden tadi ngaleos ngantunkeun Emang dina mobil, salaresna mah Emang ge menak hiji kajantenan anu pikasieun. Cik Mang Didi bari ngajalankeun mobilna. Gebeg teh atuh Tata ge harita reuwas. Kitu deui Ningsih jadi penasaran kana hal anu tumiba ka Mang Didi. Pok Ningsih teh heula nyarita. Kumaha Mang? Nah aya kajantenan naon kitu harita teh? Waktu abdi nuju ka eta imah. Kieu ieu anu kaalaman ku Mang mah. Cik Mang Didi harita teh bari darak-dak nyaritakeun pamanggihna, nepikeun kalesna. Manehna teh inget kana naon, kapaehan bakat ning kusieun. Tah, kitu anu kaalaman ku Mang teh. Amit-amit bararaid. Aya anu kitu ge nya dedemit. Teu apaleun pisan yen Mang teh jalma borangan atuh. Tetela ari kitu Mamang. Arurang teh geus digoda ku setan jeung dedemit ari kitu mah. Ngan untung we arurang teh bisa salamet ye. Nuhun Gusti Nu Maha Suci tos nyalametkeun abdi ye. Kitu cenah cek Tata. Saterusna mah sararea teh jadi ngaharulang, galecok dina hatena masing-masing. Aneh ku kajadian anu tumiba ka maranehanana. Rengse ngaharulang terus Tata teh jeung Ningsih ngajak dinyarita ka Mang Didi supaya teu mantak tunduh ngajalankeun mobilna. Tika rasa ada di bawah ngobrol mah. Harita mobil teh geus tepi ka pasar. Nepi kira-kira wanci subuh. Eta mobil teh diparkir ku Mang Didi. Pas pisan hareupeun jagal domba. Pok Tata teh nyarita.
Pariksaan mah eta domba teh bisa anu pare sabab sapepeting tiriseun tak kahujanan paur kuring mah. Oh, mangga tuh Aden, mangga, kayak sakedapnya. Kitu cek Mang Didi bari kalacat carita teh naik kana bak mobil. Tuluy mariksaan domba kabeh bisa anu paeh atawa nu kagencet. Tapi kabeh ge domba teh jaragjag, taya nu paeh hiji ge. Pok Mang Didi teh nyarita. Aman Aden, sadayana oge, aman dah. Bagulna mah tidak ada yang mati. Kitu cek Mang Didi. Nya atuh syukur ari salamet mah. Tuh si banarna geus aya geuningan wanci kieu yeuh. Kalagian teu ngadaguan heula. Kitu cenah cek Tata, bari ngoloyong nyampeurkeun ka bandar anu geus mimiti muka gebyogna. Keur baras beres sagalan. Malah mah teu lila ogenan jol-jol kuli-kulina anu biasa sok digarawe di dinya. Nya geus kitu mah, domba anu dibawa ku Tata teh kabeh diturunkeun ku pagawena eta jagal. Tuluy dipariksaan hiji-hiji. Nya geus beres kitu mah, sereng dibayar. Ari Tata teu loba omong deui. Da jiga nama kadinya teh geus langgana. Ayeuna urang caritakeun di imahna Wikanta. Harita teh kadatangan kedua anakna, nyaeta Darman jeung Oci, anu dina poe eta mulang ka lemurna sabab masantrena keur libur. Darman harita teh jeung Iwin keur ngarariung bangun anu sono kan jadi kolotna. Kumaha ieu teh Ujang? Nyai, hidup di pasantren teh lancar sagalana. Kitu cenah cek Wikanta bari ngareret ka Darman. Alhamdulillah Pak, lancar. Syukur atuh ari lancar mah. Sing tuhu we diajarna. Cek Wikanta bari nyuruput kana gelas kopi. Pok harita teh Iwin anu jadi indungna Darman nyarita. Ayo Ujang, ari tadi terliwat ka mana jalanna? Abdi mah biasa we mah. Ngaliwatan sawah teh anu motong jalan. Tapi sapanjang jalan, jalmi-jalmi teh ngarobrolkeun anu rada-rada aneh. Maksudna aneh kumaha Jang? Wikanta heraneun ngadenge beja anu ditepikeun ku Darman. Semohon sapanjang jalan teh waktu suwi ka dieu teh seueur pisan anu nyarioskeun kamalingan domba cenah. Tapi saurna teh dombana teh ukur di wawajet di budal badi bungkul di kandangna. Nah muhun eta teh Pak, mudah-mudahan mah teu dugi ka lemur urang mah nya. Kitu cenah cek Darman ngajelaskeun pamanggihna ngeunaan obrolan jalma-jalma anu kadenge ku Darman. Ujang, puguh ge eta anu ayeuna jadi pamikiran bapak ge. Sabab jelas pisan kajadian eta teh geus tumibah ka lemur urang. Astagfirullahaladzim. Nah kumaha teh Pak? Cik Darman ngerasa reuwas. Nya teuing kumaha atuh, da bapak ge teu ngarti. Sabab nepikeun ka ayeuna ge keur ditalung ti keneh ku sakabeh warga lemur. Malah mah peuting kamarina aya nu kungsi manggihan cenah ka eta bangsa teh. Kitu cek Wikanta ngajelaskeun beja anu katarima ku manehanana anu ditepikeun ku tua kampung. Ditewak eta apa bangsatna? Cik Darman harita teh nanya. Henteu Jang, can beunang. Sabab eta bangsa teh rupana lain jalma biasa. Sakumaha anu kapanggih kurona, eta bangsa teh awakna mah wujud jelema tapi huluna mangrupakeun hulu anjing. Kitu cenah cek Wikanta ngajelaskeun deui beja anu katarima ku manehanana. Tapi kumaha kaayaan lemur ayeuna Pak? Teu aya nu cilaka? Alhamdulillah Jang. Warga di dieu taya anu jadi korban hiji ge. Ngan eta we ta sato domba ingon-ingon loba anu parahe. Oh, kitunya Pak. Mudah-mudahan we atuh sing enggal kapendak teh bibit buit rujit panyakitnya Pak. Nya mudah-mudahan wae Jang.
Sanggeus ngadenge beja kitu, Darman jadi ngahulang mikiran kejadian-kejadian anu tumiba di lemurna. Sakumaha anu geus ditepikeun ku jadi bapakna nyaeta Wikanta. Darman jadi kapikiran ku manehanana. Naha naon anu jadi panyakit, anu jadi kaributan, oge anu ngariweukeun ka lembur, khususna anu ngagalaksak kana ingon-ingon urang lembur. Harita Darman boga pamikiran manehanana, hayang tumanya kumaha pamanggih sobatna ngeunaan kejadian anu keur lumangsung di lemurna. Pok harita teh Darman nyarita ka bapana nyaeta Wikanta. Sanes ieu teh Pak, abdi bade nyuhunkeun izin bade ka bumina heula idon ieu sakedap asa ku sono abdi teh. Kitu cenah cek Darman nyarita ka Wikanta saraku bapana. Padahal mah isuk we atuh. Ayeuna mah reureuh wae capek meureunna. Cek Wikanta harita teh nyaram kanu jadi anakna, pedah karek jol pisan poe eta aya di lemur teh. Wios Pak, karesan karesel ieu teh ya. Da moal dugi ka wengi, malihan mah pamitiasa mah bade diajak amengan di dieu. Kitu cek Darman harita teh. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah. Bral, sugan we teu ka mana-mana atuh si idon teh. Kitu teh mal Wikanta. Nya sanggeus kitu mah Darman teh harita jero turun kaburuan. Geus kitu, kolepat res lumpat gancang pisan dinu poek. Ari Wikanta nyerenge harita teh. Nempo kalakuan anakna samodel kitu. Ngarasa reueus dina hatena yen sabagian ilmu manehanana geus diturunkeun kanu jadi anakna nyaeta Darman. Ayeuna urang kocapkeun Darman satepina ka hareupeun Imah Idon. Darman teh terus uluk salam gegeroan ka Idon, tapi Idon nembala. Alah, ka mana atuh si idon teh nya? Keun lah, lamun 3 kali digeroan eueuh kaluar berarti geus sare atawa eueuh di imahna. Kitu cek Darman harita teh. Tapi keur kitu teh teu lila kolotrak sarana muka panto. Tuluy panto teh muka bray, aya cahya cempor kaluar. Ari Darman maksudna mah arek ngaleos ninggalkeun Imah Idon, tapi kaburu aya nu ngageroan ka Darman. Man, hei, man, ka mana? Tuluy Darman teh harita malih, barang breh teh tetela, Idon ngagupaya. Mane Don, sugan teh areueuh yeuh. Beda digeroan sababaraha kali teu nemalan. Cager Don. Temal Darman harita teh bari nyampeurkeun ka Idon. Ampura we keur di dapur kagok. Cager ari awak mah, ari di dinya kumaha yeuh? Manilila teu balik-balik, betah di ditu teh. Cek Idon harita bari nampanan leungeun Darman ngajak sasalaman. Betah Don, loba batur di ditu mah. Lain milu atuh di dinya jeung kuring ka pasantren. Resep geura lah. Ngalap ilmu bari jeung loba batur. Kuring mah ngaji di dewe man. Rumasa ka pasantren mah teu bisa ngaji era lah. Cik Idon bari nyerenge. Atuh kapan amih bisa anu mantak disakolakeun ge? Di ditu engke meunang papatah. Cik Darman ngajelaskeun ka yang di pasantren. Komo lah papatah mah wareg kuring mah yeuh. Unggal poe ge dicarekan ku si emak. Dia atuh man, di jero nyaritana yeuh. Lah, mending hayu ulin ka imah kuring yuk. Kitu cenah cek Darman ngajak ka Idon pikeun ka imahna. Aduh, kumaha nya? Tapi engke balikna anteur ke dieu nya man nya. Cek Idon, aya pamenta ka Darman. Rajeun teh daek nganjang ka imah Darman, bari jeung balikna menta dianteurkeun. Borangan dirinya malah. Tiba heula nepikeun ka ayeuna teh leungit-leungit maneh mah. Nya gampang lah. Hayu sok gubat disalin. Kitu cek Darman. Nya geus kitu mah, Idon teh asup deui ka jero imah tuluy disalin. Geus rengse disalin, harita duanana jero turun kaburuan, ngajugjug ka imahna Darman. Sapanjang jalan Idon guntreng wae nanya ka Darman. Sagala dicaritakeun, kumaha kayan di pasantren jeung naon wae anu geus kapibanda dina ajaran-ajaran di pasantren.